Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lydia Nur Aisyah ti kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Di dieu abdi bade ngajelaskeun sakedik lengkah-lengkah pikeun yang hareupan pandemi virus corona. Hayu urang simak sasarengan. Naon ari virus corona teh? Virus corona nyaeta golongan virus anu biasa nyebabkeun panyakit dina sato atanapi manusia. Sababaraha jenis virus corona nganyebabkeun infeksi engapan di manusia tina batuk sareng flu sapertos MERS sareng SARS. Naon ari COVID-19 teh? COVID-19 mangrupikeun panyakit tepa anu disebabkeun ku jenis virus corona anu nembe kapanggih. COVID-19 mangrupikeun virus sareng panyakit enggal anu henteu dipika nyaho sateuacan wabah di Wuhan, Cina dina bulan Desember 2018. Naon wae gejala-gejala COVID-19 teh? Gejala anu paling umum nyaeta meriang, kacapean, sareng batuk garing. Sababaraha pasien tiasa ngalaman nyeri, pangambung kasumbat atanapi pangambung berair. Lengkah-lengkah hirup sehat nyegah COVID-19 tina diri sorangan. Kahiji, ngumbah panangan. Ngumbah panangan nganggo sabun mangrupikeun cara pikeun ngajaga awak sehat tina virus corona. Ngumbah panangan nganggo sabun sapertos sateuacan tuang saatos batuk atanapi bersin, saatos nyeteng barang di umum atanapi saatos di luar bumi. Kadua, nyadiakeun hand sanitizer. Upami teu aya tempat pikeun ngumbah panangan, biasa digentos nganggo hand sanitizer. Katilu, teu kenging nyabak rarai sateuacan ngumbah panangan. Kaopat, ngagunakeun masker. Kalima, ngonsumsi tuangan anu bergizi. Kagenep, ngajaga lingkungan tetep bersih. Ngabersihan objek anu aya nguliringan arurang nganggo disinfektan pikeun ngabersihkeun permukaan barang-barang anu sering dicepeng di tempat umum. Hiji, henteu kontak fisik. Kadua, social distancing, nyaeta ngajaga jarak sareng nu sanes. Katilu, ngahindari ngagunakeun angkutan umum. Kaopat, ngagunakeun masker. Hayu urang ngajaga kasehatan, jaga jarak sareng nu sanesna nurut kana parentah pamarentah. Ku cicing di imah ameh tiasa nyalametkeun seueur jalmi tina virus corona. Sakitu wae anu tiasa ku abdi didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan dina kecap atanapi materi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.